kanyahoanana kumaha wa zahara Allah ngalahirkeun bi uzmatir rububiyah kana keagungan sifat rububiyana fi izharil ubudiyah dina ngalahirkeun sifat kahambaan lantaran nol jasanya sifat kahambaanana bener-bener asli sifat kahambaanana setiap waktu salat setiap instruksi sunnah setiap instruksi dan lain sebagainya kunyana sangat diperhatikan padahal mah manusia dahar nginum di jero hatena aya sifat kepangeranan rububiyah dilimpudan ku Gusti Allah dibungkus maka sifat basyariah kanyahoanana keagungan rububiyah dilahirkeun ku sifat kahambaan dirina peutingna tarasare di mana-mana nek datang waktu salat nyana geus siap-siap kemudian manehanana teu eureun-eureun maca Quran Imam Syafi'i imam maca Quran bulan Ramadan teh sabulan Ramadan 60 kali tamat sabulan Ramadan 60 kali tamat eta teh di jero salat di jero salat Imam Syafi'i bulan Ramadan di jero salat 60 kali tamat masyaallah moal kaotakan ku urang sebab eta mah sifat rububiyah amrun khariqun lil adat dipaksakeun ge urang moal bisa kajen ku kumaha moal bisa tah mah sebab amrun khariqun lil adat baca Quran teh geus geus moal kaudag ku urang ku pikiran biasa hitung make per menit moal bisa kajen ku kumaha ge tah ieu lah geus aya rububiyah di jero ieu ngobrol ge geus lain jeung manusia jeung Gusti Allah